budak. Cuy, nyaan gini ya. Wan. Mau sih dulu. Cici Sirotol Mustaqim. Geus ayeuna mah Jung geura antirkeun deui kana bogana. Ku sabab ieu teh senam Mang Ajum. Nah. Mang Ajum ki nya wan. Jung geura antirkeun. Geura bikeun. Isna menang mah ieu. Ya. Isna teh senam Mang Ajum, Jung geura bikeun. Terus tuh ki kunaon ki? Nya sami-sami. Eta budak ngarting teh nya. Urang ngomong naon? Wan, San, anjeun naon? Teh yeun nuju ieu. San. Nara ka mana, San? Badai ka payun. Ka mana? Nya. San, bapak mana leungit sendal teh sih? Muhun di bumi adatan wae. Nya. Asan ge nunda apa naon kasalahkeun. Urang manggihan, San, sendal bapak maneh. Nu bener. Bener. Kos kieu lain. Tingali. Tuh. Tah iya, Bon. Sendal bapak. Manggil saung, Wan. Nu ieu? Nya. Tah hejo bener. Urang ge naon, San? Nam anteun San. Panjol. Entos kuasan dianterkeun nya, Wan. Heuh, tapi ulah bebeja cik urang, San. Kunaon? Ci. Maneh teh yeuh. Munang bapak maneh bunga mah. Antir bebejana kapangina ku maneh. Komo lamun cek asan ngambek mun bapak. Moal ku maneh mah, San. Gila aku kolot nyarikan budakna. Sakitu ge budakna mah geus manggihan sendalna. Entos Wan ya. Asan ka bumi heula. Heuh. Alhamdulillah. Ayeuna langsa pamajikan teu balik-balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. San? Ya, Pak. Sieun yang balik deui. Henteu pa ieu bade masihkeun senal. Sendal naon? Ieu mah sendal aing geuningan. Geuningan bisa di sia, San. Aing ngeneang, apa tetengan kamari? Henteu Pak, ieu ti Wawan. Pas Sa? ti Wawan saurna pasikeun ka bapak. Wawan sa? Wawan. Oh, si Wawan. Nya. Mau sih dulu. Kita boleh beres. Toyok. Cep, Ayo. nempo barudak teu. Henteu. Ini lempeng wae sih, Cep. Geus boga masalah can. Sacan yok. Yeh. Bener-bener sih Cecep mah nih lempeng weh. Cici Sirotol Mustaqim. Nya dari cecepan bade ka jalan anu lurus yok. Benernya mana rek jalan kan lurusnya. Awas ya mun lempeng kayak mengkol. Bener erek di jalan lurus mana? Benar. Sok atuh. Engke lamun mana mengkol kurang baledo ku batu. So, Tah, batu. Sok. Sok. Tuh kan laknat ya. Ada laknat, dak teh. Enak laknat. Balanjaan teh deh ieu teh. Rek balanja deui da bisi eta. aduh, bela punten bi. Kunaon ari Cece pelumpatan? Iya pada di balado ku si Oyok. Si Oyok, Mun bi. si teh memang kos kitu, Cep. Si eta mah awewe ge. Kitu sok baludak baledog sok tunggal teungeul nya eta ulina teh jeung lalaki wae, Cep. Tuh jaba kamari yeuh, Cep nya. Mun hayang terang mah kamari ibi teh keur liwatnya terus manehna teh eta coba mangkat sakola eduka uy sakola poho ibi teh. Agus kitu teh manehna teh ngomong coba teu sopan ka ibi teh cenah ngomongna teh cenah nguruskeun hirup batur wae. Padahal ibi mah lain nguruskeun hirup batur karunya ka manehna teh awewe kitu tunggal teungeul coba ge. Eueuh kasopanan pisan ka kolot teh, Cep. Hah? Ha itu. Si Cecep ka mana budak teh? Wan. Kenapa mana ulang-ulang wae tadi? Nyeri beuteung.
Gara-gara kamari. Ini beteng meureun. Ngarejak lada teh. Hayu Rul. Urang mah kamari teh dicarekanan ki Omo. Nah, bet dicarekan si Ki Omo. Kenapa? Manehna meureun. Gara-gara sendal teh ya. Sendal Mang Ajum anu dicokot kurang teh. Sendal Mang Ajum. Nah, Ki Omo kudu nyarekan maneh gara-gara nyokot sendal Mang Ajum. Bener. Oh, gue nyetek ya mata nyawan sendal nu dicokot kurang teh sendal Mang Ajum. Anu gara-gara orang disitanyeun mobilan teh nyangan sendalna cek Omo teh. Urang neangan we, manggi sendal di saung, cokot teh ku urang. Bukan telin sendal Mang Ajum, cek Omo teh nyarekanan ka urang ngomongna teh. Ulah panjang leungeun cenah. Lamun pondok leungeun kumaha? Lamun ulin kacang-kacang panjang, urang ucing wae meureun. Wan, ini mah lain kitu. Ngerti lah. Ari sendalna geus dipulangkeun can. Geus. Tapi na kasih Hasan. Da urang sieun. Apal sorangan ketemu kanyahan ku Mang Ajum. Kos nu teh nyawa Mang Ajum mana Atau paling jadi Cabok Mang Ajum. Paling itu dicangcang sabaraha poe palingan. Bisa dicabok si Mang Ajum sih. pas netara wae nya. Wal kok gituan. Cabok Mang Ajum. Geus biasa. Tong sieun mana ge sok sieun. Ya. Si ojak ka mana lihat. Geus we tong dipikiran aju. Ya, Emar tinggal wati tiasa sulap. Sedap kan? Sedap. Di kuduna muruluk. Mana kudu teu aya. Tak. Aya oge Emar mah. Antosan kudu lami dikikeun teh. Sabaro cenah. Antosan ieu. Di juga aya persanian. Nya atuh. Nara Persanina kan teu buuk wati. Berarti harus buukna. Nya tiasaan ya buuk wati nya sulap. Tala Teh sakedap. coba. Bisi robah. Margi bisa sulap mah. Kayak rasa kedap wati kali di. Marah ceneng kali. Hebat ya wati. Mohon. Maren. Mas sulap naon? Tah. Biasa gitu Emar. Tiasa mumpung aya ieu jeruk. Tinggalnya. Naon eta mah sulap naon? Diwati mata apaleun make jeruk mumpung aya. Sulap naon? Tungguan. Bisa gitu. Bisa Mar mah jagoan. Gening dikitu-kitu Emar jadi naon kek? Jadi alus. Mana sulap teh? Tungguan. Lami wati ge sakedap cukup. Tuh. Eta dikiekeun. Naon eta dikitu-kitu? Cicing kata aya jiga naon sih teh nu di leher teh. Hayang laba-laba. Mana dikumakeun jadi Cing naon? heula can Jadi naon? Ya tinggal coba ya lengan wati panangan tah di dieu tah. Nya gini Mar Nya. Bisa henteu Mar? nya coba tinggal wati. Jagoan teh Mar. Ih, gening tiasa kitu Mar. Nya tiasa Mar mah jagoan. Ih, tiasaan Mar. Coba deui. Ya, aya kene ya.
Maaf ya. Asa nempel Mang Ajum mama bedolnya. Bener kata sakit. Nyaan gini aya. Wan, jangan kedeng. Kadeu. Ngomong tuh. Mana udah teh jang. Wawan mah. Wan. Mang Ajum sarut ka maneh. Dengan nama teh budak bak. Hampura Mang Ajum nyawanya. Sesentak ke maneh wae. Kaburudak oge hampura Mang Ajum. Wan. Ayeuna mah Mang Ajum rek nanya ka Wawan. Saha harita nu nyokot sendal Mang Ajum teh atuh? Sok jujur jawab. Wawan Mang. Nak kiri kamu. Warang nyandak sendal cenah milarian kangge ban mobil. Heeh Wawan. Mang Ajum teh sabaraha mah apal nyokot Mang Ajum teh saha sendal teh. Mau jauh teh barudak maneh. Si Arul, si Ojak, si Oyok, si Entuy. Keun eta mah sekaliwat Wan. Tah kahayang mah Mang Ajum teh barudak teh bager kos maneh jalujur kieu. Geunah katenjona katemponna. Atuh meureun ki Omo mah bisa ngaromongan maneh teh. Mang Ajum mah heueuh ngaku. Kan bisa kos si Omo bisa mamatahan asuk ka maneh. Tapi Mang Ajum nyaah ka maneh wan yang barudak. Gitu Wan. Nyeuna mah ieu Wan, mun hayang nanaon di kebun Mang Ajum. Sok nyokot sapuasna sasebeuna. Aya kacang, aya daun sampe, aya kebun sampe, tales, rambutan tuh, beh kulon. Sok hayang mah. Asal nyarios ka Mang Ajum. Ade yang rambutan geus teh mah. Heueun sok, ngana karungna teu. Sok alaan sing loba, cenah ke jeung tetangga babagikeun nya. Yang barudak. Iya, Geus arasak tuh nu ketanggal bae ditu tuh, sabeureum. Heeh. Bias Mang. Tapi nu ieu mah tong diborongkeun nya. Nya Mang. Tangkal ieu mah nu rambutan naon rapiah mah tong heula nya. Nya Mang. Sok kabeh Mang. bawan. Nuhun Mang. Barudak bagikeun. Mang rek yang rambutan dulu lah. Wan hati-hati Wan. Wow. Nah, itu yo. Capek tuh Dayong kayaknya. Itu Tah. butai. Curang. Tah si Arul. Murah teh capek mana itu. Dong. Musim tuh dianggil. Yang gelap. Kayak gitu tadi diberi Mang Ajum. Sanggup Mayo. Belah dituan. Si Wawan mana nya? Si Wawan benang. Dieu. Kuat euy. Sieun euy. Cuman kieu kumahakeun ku si Mang Ajum. Cabukan pasti. Yang sorangan si Mang Ajum geus kumaha. Kagok atuh si Wawan mah. Cik Mang Ajum mah sakituna. Ka ditu teu. Sieun yok Tapi kunan orang lompat. Dah kalah bro sieun. Kan orang teh nyokot sendalna. Ya tapi dia si Mang Ajum barudak. Sok kuat ngarenjat. Heueuh nya. Mun budak berarti kasih Wawan. Ieu kan barudak. Kabeh. Korek. Mana? Korek. Aduh. Ayaan loba. Yang naon mana? Ya, tuh tempo orang bisa. Ya tempo. Mana? Mana? Kela kita. Kela. Mana Wuhan? Wih. Ya, tuh yang mana tuh? Oh kieu Rul. Tuh, Nah. kita. Naon? Oh iya.
Anu dikeun dan nih. Bau. Gila itu. Satu mana teh? kan boga na aya dia. Bang, kasar pun Ya, saung. kurang anu rek dihidungkeun dan nih teh. Ente terlalu apa nih? Waalaikumsalam. Ma. Ah, di mana wae Jan? Iya. Eta nih anak rambutan. Kada menang mau. Alim ah mama mai menang mau. Itu Mas Anes. Ada tuh. Nang di Mang Ajum ya. Nya. Cum eta si Nadian Mang Ajum mah kemasihan. Naon cenah? Nya, peda wawan teh mendakan sendal Mang Ajum. Nya. Sendal Mang Ajum teh ical. Nya. Wawan kapendak teh dipasihkeun ka Mang Ajum. Nya. Ya kitu Jang jadi budak masing bager. Keun we bodoh ge, nu bangor oge nu penting mah jujur ka hiji mah. Ulah pi omongan batur, mun amang ulah pi omongan batur. Mun amang ulah pasea jeung batur teh. Kudu jujur ka hiji mah Jang. Ka mana ge jalma jujur mah kapake nya. Kunci hirup mah Jang jujur, kan bae bodoh ge nu penting mah jujur nya. Sok seueur nu percaya. Oh, gaduh ijis teh wawan, jajan. Ya tuh, mau jajan. Wawan mah. Kamana dia tuh ini? Amang di. Nya. Mana wawan nuntun nya Nya Ramadan nya. jeung ojok Nya. ya Arul. Nya he bagikeun di batu. Agi hade mah masa gede. Sabar sakinya mah. Nya. Assalamualaikum. Dalam. Woi. Das, ojek Jang. Mata kawak di tong gede teuing. Nah, Jak. Nah. Hah. Ini bahagia enak. Nah, nene bunga. Udah mang di Masiwati ya? Jadi, Jadilah. ya si Atina. Woi. Keluar yuk. Anak disamper teh. Tuh kan orang teh bener jeung si Wati. Anya kan banyak tapi senang aja yuk. Senana ungkul yang naon teh mana wah. Nya. Orang rek nyamper teh yuk. Ha. Kamari makan orang mau motor, mau motor ayeuna mah henteu. Mas wani urang ah. Jak. Naon? Si wani teh aku mah ajung. Ah bae ah. Nah, kamari ge kos kitu mena ka urang. Aduh, bangor terus. Gara-gara manehna tah urang kamari jadi teu kasih wati kana motor. Tong kitu tuh ada babaturan. Ah, ambak wae urang mah. Iya masalahnya si Mang Ajung. Emang kurang densul ditewak ku Mang Ajung. Dan sendal. Paling senah. Senah sanu dipaling. Ya sadeunya si Mang Ajung atuh. Si Wawan. Tuh geus senah Mang Ajung mah senah nu ki omo ke mun arek mah. Cok teh nu Mang Ajung, mau ngambek ki omo mah. Mang Jangan pas. Tuh, orang dibere. Halo, murah. Hah? Orang dibere rambutan. Hah? Lu marurag. Dih, kena tah. Wan mana di mana, Wan? Wan. Ada mana tadi kuku Mang Ajum? Oh, Tuh. Dia kan ditewak mana? Bager Mang Ajum mah. cenah mana yang beunang ku Mang Ajum? Ngan tapi mah bager Mang Ajum ka orang. Bager kumaha ari maneh? Cenah salah dipawa ku maneh. Ku urang teh dibalikeun. Tah pas dibalikeun teh Mang Ajum teh kalah ka bager ke urang jak. Tuh urang dibere rambutan. Mang Ajum. Urang balikeun beunang ngambek keneh. Cina ngalah sakarung. 2 karung ge wae. Nah, itu sakit. 2 karung? Ya geus kurang ka indung urang keun sawarena. Tah pas ka indung urang teh yok urang dibere duit. Dibere duit. Indung urang. Nah, bet diberi duit. Biasana ge tara dibere salawe biasana ge maneh mah. Nya udah datang mah rambutan teh sakarung. Sakarung datang mah rambutan yang di Mang Ajum teh. Ka imah tuluy dia omongan kieu ku indung urang teh. Jang, kun wae maneh bodoh ge. Penting mah jujur. Nah, terus tah teuy. Ka bisa yang mah. Kenalan. Kenapa maneh? Sudah seri. Tuh Jak. Wan, orang yang nu bener man, Wan. Ya, eta Gimana, Wan? Alus Wan rambutan.
Rambutan Mang Ajum teh apaan? Teh ya. Teh ya. Thank you, Wan. Mau lagi padahal rambutan lo bawa. Rambutan lo lebih lega timbang aja mau.